Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara cerita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana kasih uyeh anu mana harita manehna jadi korban digegel tanapi digogot ku Nyi Sawitri. Kumaha tu mitra? Lajenganana ieu carita. Sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Kang Sarkum, si Uyeh Kang. Oh, tapi kunaon si Uyeh teh? Apan tadi geus disebutkeun di gegal jurig. Anu bener nyarita teh Kemed. Bener Kang, piraku kuring ngabohong. Walon si Kemed bari ngareret ka Sarkum. Nya dina kayaan kitu torojol sababarha urang tatanggana nu dareukeut harita daratang. Samalah aya nu bari mawa obor, bray atuh kayaan di dinya teh jadi caang. Aya naon dia teh aya naon? Tanya saurang lalaki tengah tuwuh tumanya meni hari weus-weus. Panon rutret ka Sarkum jeung ka si Kemed anu keur naragog cingogo teu jauh ti layon. Ieu Mang, sok geura tingali si Uyeh. Walon Sarkum bari ngareret kanu datang. Kunaon si Uyeh teh jang Sarkum? Aya anu ngegel beheungna. Aya anu ngegel? Tapi digegel naon? Tanya eta lalaki anu tayalian ti Mang Endin anu imahna kaparengan teu pati jauh ti Imah Sarkum. Ngan ukur kahalangan ku opat suhunan. Ya eta digegel jurig jeung si Kemed mah. Lain kitu Kemed? Tanya Sarkum ngareret ka si Kemed anu aya gigireun. Nya bener kitu. Nah nya eta teh. Walon Mang Endin meni ngajenghok kitu deui anu sejena kaget anu lain di kieuna. Ieu mah masih keneh nanya. Anu matak sok kadinya tingali atuh ku Mang. Beheumna gorowong aya nu ngegel. Samalah geuwat atuh pariksa nah masih keneh nyawaan keneh atawangan ukur tinggal layon. Ceuk Sarkum leungeunna nunjuk kana layon. Ngadenge kitu srog Mang Endin jeung anu sejena ngadareuketan kana awak si Uyeh anu ngajoprak dina lemah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Yang Uyeh nepi ka kieuna. Ceuk Mang Endin bari melong kana layon si Uyeh. Jajantung naratug hate deg-degan. Sedengkeun anu sajena pating kalius bari pating birigidig da puguh teu kuat lamun kudu ningali kayaan layon si Uyeh anu kacida matak pikawatireun. Naha nya ieu teh jang Sarkum. Jang Uyeh teh digegel jurig. Tanya Mang Endin setengah teu percaya. Puguhnya atuh Mang. Apan eta sidik aya buktina. Tembal Sarkum keur kitu ret ka pelebah kandang domba. Breh katempo aya domba anu keur ngagoler teu usik malik. Jung Sarkum nangtung srog ngadeuketan. Gebeg Sarkum reuwas lantaran sidik. Lamun domba teh geus jeger taya nyawaan. Hah? Kemed? Tingali ieu domba oge paeh euy. Mana Kang? Tanya si Kemed kuniang cengkat. Ieu geuwah tingali domba paeh di jero kandang. Jawab Sarkum leungeun nunjuk kana domba anu geus paeh di jero kandang.
Serog si Kemed ngadeukeutan barang breh tetela bener. Domba ngagoler panuna molotot. Alah, nya bener Kang. Domba teh paeh. Heueuh. Moal salah kawasna mah sarua digegel jurig. Da geuning kitu beheung nagorowong sarua jeung si Uyeh. Jawab Sarkum bari melong kana domba anu geus paeh jadi bangke. Serog atu anu sejina oge ngadareuketan ka pelebah domba. Tete lah bener beheung nagorowong sarua jeung layon si Uyeh. Bareng jeung kitu torojol Mang Umar jeung Mang Ocang anu tadi keur ngarider ngurilingan lembur daratang karinya. Sabab ngadenge sora jalma anu recok ngaromong di pipireun Imah Sarkum. Aya naon ieu teh? Aya naon ngagarimbung di dieu? Tanya Mang Umar bari rutret kanu araya di dinya. Nya aya naon nya? Ceuk Mang Ocang tuluy ngadeukeutan tapi barang ret kanu keur ngagoler. Puguh bae kaget. Komo sanggeus sidik kana rupana Mang Ocang ngajenghok sataker kebek. Reuwas anu lain di kieuna. Nya kitu deui Mang Umar oge sarua. Astagfirullahaladzim Jang Uyeh. Ceuk Mang Ocang, sedengkeun Mang Umar nepi ka calangap pegat ku reuwas. Ya Allah Gusti, Jang Uyeh. Jang kunaon ujang teh? Ceuk Mang Ocang serog ngadeukeutan gog cingogo gigireun layon. Mang Umar, ieu tingali Mang. Ketinggali ieu ge. Walon Mang Umar gugup gog cingogo panona mencerong ka si Uyeh anu geus jadi layon. Ragamang kana pigelang leungeunna dirasakeun keteg jantungna, tapi tetela geus teu karasa. Geus kitu gap kana dadana sarua geus eueuh ketegna. Kumaha Mang, nah aya keneh? Tanya Mang Ocang bari melong jajantungna ratug hatena deg-degan. Kitu deui anu sejena. Dina masing-masing hatena geus teu bae sangkaan. Lamun si Uyeh ayeuna geus maot. Lantaran kusaliwat oge geus katingali tina kayaana. Kumaha Mang? Duh lapur geus eueuh. Walon Mang Umar bari neuteup kana layon si Uyeh. Tuluy rumenghap narik napas. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Be ayaku teu sangka Jang Uyeh. Acan lila tadi urang babarengan opatan ngaronda. Tapi ari ayeuna ujang teh maot. Tetela bener papatah anu disebut hirup katungkul kupati. Paeh teu nyaho di mangsa teh nyata pisan ayana. Sarta kasaraksian ku urang sararea. Kitu ceuk Mang Ocang tuluy gegerenengan mabacaan ngadoakeun ka si Uyeh. Anu ayeuna geus tilar dunia peuting eta kudu mulang ka alam kalanggengan. Diturutan kunu sejena menireang ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nya memang bener gitu Mang. Mungguhing hirup manusia maka begus aya anu ngaturna. Nyawa jeung badan sakujur lain boganan urang. Ngan carana wungkul anu mata karendeg asa diheulang. Ceuk Mang Umar ngaharuk paroman alum ngagambarkeun hate anu keur sedih. Sarua kitu anu dirasakeun ku kuring oge. Lantaran tadi urang teh babarengan tapi saeutik oge teu nyangka bakal aya kajadian kieu. Walon Mang Ocang sarua ngerasa sedih ku ayana si Uyeh maot. Samalah si Kemed mah tuluy ceurik inghak-inghakan. Geus teu kuat cacarita. Sabot keur kitu torojol Nyi Sawitri kaluar ti jero imah make baju sare. Buukna katingali kusut kawas anu kakarahudang sare. Nya tuluy nyamperkeun kanu keur ngariung terus nangtung teu jauh ti salakina anu araya di dinya kabeh ngareret. Kang Sarkum, aya naon ieu teh Kang? Nah ngarariung di dieu. Nyi Sawitri tumanya ka salakina. Kajadian naon Kang? Jeung deui saha eta anu ngagoler? Tanya Nyi Sawitri leungeunna nunjuk kana layon si Uyeh. Eta si Uyeh maot. Beheungna gorobong aya nu ngegel. Hah? Utan teh si Uyeh maot Kang? Walon Nyi Sawitri paromana katara bangunan nu reuwas. Nya,
Samalah domba urang oge tuh tempo pae hiji. Ceuk Sarkum bari nunjuk kana domba. Domba urang oge paehnya Kang, tapi keun wae lah hari domba mah. Tapi kumaha ieu si Uyeh Kang? Nya teu kumaha da geus kieu buktina. Tapi naha make aya kejadian sarupa kieu. Nya geus tangtu aya Nyai. Salila siluman anu sok nyerotan geti domba jeung geti manusa can katewak mah. Samalah bakal tuluy ngagalaksak di lemur urang. Tah buktina, apan geus seder deui aya kajadian kieu. Matak emang mah meuni geus greget hayang geura bisa newak eta setan. Sarta hayang nyaho naha saha anu jahatna. Lantaran nurutkeun Pak RT jeung Mang Udung oge siluman anu sok nyerot geti jelema teh wujudna saurang manusa, bentukna cenah awewe. Bisa disebut awewe kajajaden? Ceuk Mang Din bari melong ka Nyi Sawitri. Nya Mang kuring oge geus nyaho kana eta beja. Samalah apan sararia oge apal. Abdi anu dituding jadi awewe kajajaden teh ku si Oding. Tapi kade Mang mah ulah gagabah nuding ka abdi anu lain-lain. Dari abdi mah jelas manusa. Manusa anu sajati taya bedana ti nu lian. Tembal Nyi Sawitri nyaritana tandas lantaran manehna asa kasindiran. Bener Mang, kade ulah gagabah nyangka ke pamajikan kuring. Arda Mang mah teu rumasa nyangka ke pamajikan Ujang. Nyarita kitu sote dumasar kana keterangan ti Pak RT jeung Mang Udung. Tembal Mang Din bari neuteup ka Sarkum anu katingali rada keheul. Nya kuring oge ngarti Mang nyarita kitu teh dumasar kana keterangan ti Pak RT jeung Mang Udung kitu deui si Oding. Padahal eta teh eueuh buktina ngan tutudinganan hungkul. Nya anu akibatna ayeuna pamajikan kuring anu disangka jadi awewe kajajaden. Samalah kadenge ku kuring oge loba jalma anu ngarobongkeun kitu. Sok padahal mah teu bener eta teh. Ngan biasa di urang kampung mah lamun aya beja anu cantang tu benerna oge sok langsung dipercaya. Anu akhirna ngarugikeun eta teh ka kuring. Pencemaran nama baik eta teh ngaranna apal atawa henteu. Tembal Sarkum nyaritana kadenge tegeug hatena rada kasigeung sok padahal. Mang Din mah saeutik oge teu boga maksud nuding ka pamajikana. Ya ampura Jang. Da saeutik oge Mang mah teu boga maksud kitu. Geus Mang Din, kitu deui Jang Sarkum. Adena mah caritaan anu bieu diucapkeun ku Mang Din teu kudu diperpanjang. Lantaran Mang oge yakin Mang Din teu boga niat nuding ka Nyi Sawitri. Tah ayeuna mah mending oge sok pikiran ieu kumaha layon si Uyeh. Ceuk Mang Umar gancang nempas ka Sarkum jeung Mang Din. Lantaran palaur bisi matak jadi pipaseaeun anu akhirna urusan bakal manjang. Geus urusan eta mah urang kasisikeun heula. Tah ayeuna mah sok mending oge nguruskeun layon si Uyeh. Da ayeuna mah atuh geus kieu buktina. Tah ayeuna mah hayu urang bawa ka imahna. Ceuk Mang Ocang milu nimbrung. Ceuk kuring batong waka dibawa ka imahna Mang. Ade nama bejaan heula Pak RT salaku pangurus lembur. Tangke ngeunaan lamun naon anu kudu dipilampah engke bae kumaha Pak RT. Tembal Mang Umar mere usul nita sangkan yang heula Pak RT salaku pangurus lembur. Anu tangtu bisa mutuskeun itu jeung ieuna. Tah nya bener kitu. Keun kukuring ayeuna Pak RT rek disusulan. Walon Mang Din nya tujuan kana caritaan Mang Umar. Samalah teu talangke nya harita kene oge ngaleos indit rurusuhan. Rek nyusulan Pak RT ka imahna. Anu sejen harita ngariung bari ngarobrol nyaritakeun kajadian anu geus tumiba ka si Uyeh. Sarkum ngaleos ka jero imah dituturkeun ku Nyi Sawitri. Tapi teu lila geus balik deui bari mawa sarung. Tuluy dirurubkeun kana layon si Uyeh.
Mitra kaum dangu. Kocapkeun Mang Endin anu harita keur ngajugjug ka imah Pak RT. Teu kacatur di jalana geus nepi ka nu dituju. Srog ngadeuketan kana panto langsung uluk salam bari ka katrok. Menang sakali eueuh anu nembalan. Sabab Pak RT keur sare tibra. Ya tuluy ka katrok deui. Sanggeusna aya kana 3 kalina. Brai panto imah aya nu muka. Breh katempo Pak RT nangtung hareupeun lawang panto. Ret ka Mang Endin nya puguh bae kaget. Geuning Mang Endin aya naon Mang? Aduh punten Pak RT. Upami sim kuring parantos ngaganggu. Teu nadaon tapi aya perlu naon pang ngahudangkeun ka kuring. Tanya Pak RT bari neuteup ka Mang Endin anu aya hareupeun. Nu mawi Pak RT aya kajantenan. Kajantenan naon? Pak RT tumanya deui hate panasaran hayang geura nyaho. Nu mawi itu jang uyeh maot. Kumaha? Jang uyeh maot? Aras Pak RT. Biasa beheungna gorowong aya nu ngegel. Samala mah domba jang sarkum oge pae hiji. Sami deui beheungna kitu aya nu ngegel. Ih, meuni mata tinggiapeun. Rupina mah sami we kawasan nu ti heula. Paehna teh alatan diserot ketihna ku siluman. Walon Mang Endin mere laporan ka Pak RT. Di mana kajadianna? Itu dipipireun imah jang sarkum. Astagfirullahalazim, geus aya deui kajadian sarupa kieu teh. Ceuk Pak RT kaget anu lain di kieuna ngadenge laporan kitu teh. Da puguh geus lain hiji dua anu maot ku cara kitu teh. Tapi geus aya sababaraha urang kitu deui domba geus leuwih ti 10 na lamun diitung mah. Tah kitu Pak RT, tah kitu Pak RT. Nu mawi abdi teh enggal we rurusuhan nyusulan ka dieu. Nya ayeuna mah hayu we atuh Pak RT urang bujeng ka ditu. Heueuh hayu tapi ke heula rek dicalana heula yeuh. Nah hari ayeuna teu dicalana kitu Pak RT. Nya dicalana ieu oge tapi ukur make kolor. Oh, hehehe. Sugan teh di sarung wungkul da meureun geus. Geus naon? Henteu. Wah, maneh mah piraku deui atuh Mang. Geus ulah sok kitu. Pak RT ngaleo sup ka jero kamar porosot ngalaan sarung. Geuwat diganti ku calana panjang ngarasaring setina ngalengkah. Rek ka mana Bapak? Tanya bojona nu keur ngagoler dina ranjang. Bapak tere keluar heula mah aya urusan penting. Rek keluar ka mana jeung deui urusan naon penting-penting? Itu cenah jang uyeh maot. Hah? Yang uyeh maot iraha bapana? Nya bieu atuh meureun can lila maotna mah. Geus nya, ulah wakaloba tatanya sabab Bapak kerusuh yeuh. Ayeuna Bapak rek indit kade itu panto tulakannya cing pageuh. Bisa aya jalma asup. Ceuk Pak RT papatah ka bojona sangkan ulakan panto. Nyakeun wae panto masok rek indit macing hati-hati di jalan. Geus kitu Pak RT gura-giru kaluar ti kamar dituturkeun ku bojona. Ayo Mang, tapi urang nyamper heula ka Mang Udungnya. Mangga Pak RT. Jerut Pak RT turun ti imah geus kitu kenceling arindit rek nyamper Mang Udung. Brug panto dipeundeutkeun ku bojona sakalian ditulakan. Kocapkeun Pak RT harita geus nepi ka imahna Mang Udung. Baranggok tete lah Mang Udung geus aya di luar. Jeung saurang tetanggana nu datang haja mere beja ngeunaan eta kajadian. Jadi teu kudu lila nungguan deui harita kene oge bral opatan laleumpang rek ngajugjug ka imahna sarkum. Barang jol kasampak di dinya geus loba jalma ngagimbung kabeh jul-jol daratang. Da geus meunang beja di baturna anu sejen. Kaayaan harita teh jadi rame. Anu araya di dinya recok itu ieu ngaromong nepi ka teu puguh dengekeuneun. Srog Pak RT jeung Mang Udung ka hareup anu sejen anjing rai mere jalan. Kumaha mimitina ieu teh make aya kajadian kieu? Tanya Pak RT kanu araya di dinya. Tuh, ka kuring mah teu apal kana mimitina mah Pak RT. Walon Kang Ipin bari ngareret kanu kakara datang. Ambe geus nambah deui korban teh. Ceuk Pak RT tuluy ngadeuketan kana layon si Uye. Gog duanana cingogo ragamang kana sarung anu dipake ngarurub layon.
Nya terus dibukakeun breh katempo layon si Uye beungeutna sepabeheungna gorowong. Bajuna burahay beureum ku getih samalah getih ngabayabah kana lama. Samalah getih ngabayabah kana lemah. Astagfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dedeh teuing jang Uye. Kudu kumaha ari geus kieu Mang Udung? Ceuk Pak RT ngareret ka Mang Udung anu aya gigireun. Ya eta pugu bingung kuring oge Pak RT. Korban geus aya deui cik kudu kumaha ari geus kieu. Kumaha carana sangkan urang bisa nyegah kana ieu kajadian? Da geus moal salah deui ieu mah. Si Uyeh maotna pasti alatan dibinasa ku siluman awewe kajajaden teh. Anu matu di lembur urang. Geus moal salah. Gara-gara setan. Tapi naon atuh anu kudu dipilampah ku urang? Terus terang kuring teh geus jengkel. Lamun boga kamampuhan mah hayang newak eta setan. Lamun geus beunang moal ditanya deui rek dibabak gerak ku aing. Walon Pak RT da puguh gemes ka siluman anu ngacaukeun kayaan lemburna. Kitu deui Mang Udung jeung anu araya di dinya sakabehna greget ka eta siluman. Kuring oge sarua. Lain hayang ngababak kungkul lamun nyaho mah. Tapi hayang ngabinasa sakalian ka eta setan teh. Tembal Mang Udung keheul ka eta setan anu jelas jahat pisan. Tapi kumaha carana? Dina hal ieu mah urang teh nyata teu bisa ngalakukeun nanaon. Samalah bahukim oge geuning teu sanggupeun. Jaeta kitu. Nyaan matak bingung kaya kieu mah. Walon Mang Udung bari nepak tarang sorangan. Awahing bingung anu teu mangitungtung susah anu taya hinggana. Teu sanggup ngungkulan eta kaayaan. Dina hal ieu urang teh ngan ukur bisa bingung nya Mang. Tapi keun tunda heula ka bingung mah engke urang pikiran deui. Tah ayeuna hade nama ieu layon teh urang bawa ka imahna. Sabab kulawargana kudu gancang nyaho kana kayaan anu jadi anakna. Tuluy urang pasrahkeun. Karunya lamun ieu layon tuluy cenah ngagoler di tempat anu kawas kieu. Bener Pak RT. Tah ayeuna mah ayu urang bawa ka ibadah. Sarta urang pasrahkeun ka kulawargana. Sok batur-batur, ngeuwat garotong yo. Ceuk Mang Udung mere parentah sangkan ngagarotong layon. Kadenge kitu srog 3 urang ka hareup. Gap kana layon si Uyeh regeyang dipayang putiluan. Saterusna bring arin ditinggalkeun eta tempat. Diringkeun ku nu sakur araya di dinya. Samalah harita Sarkum jeung Nyi Sawitri oge milu ngajajabkeun ka imahna. Nya teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun bae geus anjog kanu dituju ka hareupeun imah si Uyeh. Teu miceunan waktu Pak RT langsung bae ka katrok kana panto. Tekung silila brai panto aya nu muka. Breh katempo saurang awewe ngora anu tayalian ti bojona si Uyeh. Nya puguh bae ngajenghok lantaran nyaksian di buruan imah geus loba jalma. Aya naon ieu teh? Tanya eta awewe anu ngaran Rohaeti bari melong kanu araya di dinya. Nyai ari emah jeung bapana jang Uyeh aya. Aya Pak RT nuju kulem. Walon bojona si Uyeh ret ka 3 urang batur salemburna anu keur mayang saurang jalma. Tapi can nyaho saha-sahana lantaran dirurub ku sarung. Nyai, cing wayahna indung jeung bapana jang Uyeh hudangkeun cenah nyaring. Bejakeun kuring aya perlu. Mangga. Walon Nyi Rohaeti pondok. Tapi barang rek ngaleos indung jeung bapana si Uyeh kaburu norojol nyampeurkeun. Nya atuh teu kebat. Aya nyaon yang ene teh ngeunjing ngabantu ieu teh. Ceuk bapa si Uyeh anu katingali geus kolot. Ari katelahna Abah Undi. Tah geuning Abah tos gugah. Ya nyahudang atunya kangeurewakeun ku nu daratang. Tapi aya naon peuting-peuting daratang ka imah Abah. Bet asa darewas. Tanya Bah Undi bari neuteup ka Pak RT. Ditanya kitu Pak RT ruminghap narik napas. Tada karasa eungap. Teu tega lamun kudu ngabejakeun kayaan anu sabenerna. Ari Mang Udung jeung anu sejena kabeh jarempe taya anu cacarita.
Numawi kieu Abah. Sim kuring sareng anu sanesna ayeuna ka dieu. Margi ieu bade nyanggakeun Jang Uyeh. Nyanggakeun kumaha maksudnya? Jeung deui mana si Uyehna? Walon Bah Undi tarangna kerung panona rarat reret kanu araya di dinya. Apaan ieu Abah? Jawab Bae RT ngareret kanu tiluan anu keur mayang layon. Serog atuh ka hareup. Naon ieu teh Jang RT? Tanya Bah Undi bari melong kanu mayang layon. Sumuhun ieu teh Jang Uyeh putra Abah. Walon Pak RT tuluy tungkul. Hah? Si Uyeh anak kuring? Naha make di papayang jeung deui dirurub ku sarung. Naon maksudna ieu teh? Nah anak kuring teh geus maot? Tanya Bah Undi panon mencerong ka Pak RT menta jawaban anu pasti. Leres kitu Abah. Jang Uyeh putra Abah tos pupus. Walon Pak RT. Barang ngadenge jawaban kitu. Abah Undi jeung bojona kitu deui Nyi Rohaiti ngajenghok sataker kebek. Beungeutna pias jajantung ratug teu puguh rasa. Kang Uyeh. Ceuk Nyi Rohaiti ngagero ka salakina. Sarenteng lumpat nyampeurkeun kana layon anu harita keur dipayang ku tiluan. Ke heula Nyai sing sabar. Ke sakeudeung layon Jang Uyeh urang bawa heula asup ka imah karunya. Ceuk Pak RT bari nyeklan leungeun Nyi Rohaiti. Pak RT, nahanya salaki abdi teh maot. Bener Nyai kitu. Sakumaha nu geus kasaksian? Walon Pak RT. Sedengkeun Bah Undi jeung bojona Ma Acih duanana aralohok. Teu bisa ngomong da puguh kaget anu lain di kieuna. Anakna si Uyeh anu tadi peuting indit ngaronda estuning jag-jag waringkas teu kurang nanaon. Tapi ayeuna mulang dina kayaan anu geus jadi layon. Puguh bae asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Teu nyangka sacongo buuk anakna tilar dunya dina peuting harita. Sok gawat bawa asup layon teh ka jero imah. Ceuk Pak RT. Nya teu kudu nitah 2 kali harita keneh layon si Uyeh dibarawa asup ka jero. Saterusna digolerkeun di tengah imah. Kang Uyeh. Kang Uyeh. Kang. Sarenteng Nyi Rohaiti nyampeurkeun gek giuk gigireun layon. Ragamang rurubna dibuka. Barang breh katempo sidik layon geus sepa paleba beheungna gorobong. Baju burahai beureum ku getih. Nyaksian kajadian sarupa kitu golepak Nyi Rohaiti kapiuhan teu inget di bumi alam. Ningali kitu nya geuwat atuh pada nulungan harita keneh diparayang dibarawa asup ka jero kamar. Tuluy digolerkeun dina luhur ranjang. Serog Ma Acih jeung Abah Undi ngadeuketan kana layon. Teu kuat nahan kasedih, sagruk Ma Acih ceurik ngadingdiut gigireun layon anakna. Kitu deui Bah Undi harita teu kuat nahan bedahna cimata. Ate sedih jeung nalang sakabina-bina. Sedengkeun Pak RT jeung anu sejena gugek dariuk. Sakabehna jerempe saurang oge eueuh anu cacarita. Sararea ngareluk tungkul mariru sedih ku ayana eta kajadian. Ujang anak king jodoh teuing anak Abah. Gusti no agung Uyeh anak Abah Uyeh. Ceuk Bah Undi bari ngusap cimata sedih anu taya hinggana. Layon si Uyeh geuwat tirurub deui ku sarung. Da puguh teu tega ningalina. Mitra. Cag heula urang tunda heula ieu carita, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.